Aing teu bener pisan tukang seblak teh aing. Oh deh, ke mana? Reka tukang seblak wa. Kurang dia tas narima ieu ti kurir. Seblak cenah jang sedeng. Nya urang teu narima. Urang reka ditu heula tuh aing teu narima ieu ka tukang seblak. Ke heula mang bisi dordar gerelut maneh mah. Lain kitu konsepna mang. Geus jelas di kurirna oge pesanan sedeng. Tah ieu buktina tah seblakna sedeng tah tulisanna oge. Ah ieu aya jalma cara nyaho dunia perseblakan teh. Maksudna mamang eta teh seblak level sedang mang. Cigana si emang karek ngadahar seblak meureun. Tah jadi kieu kurang paham. Oh, kitunya, Pak. Wah, aing mah kalah geus teu nafsu aing ngadahar seblak sedengna oge lah. Ieu jang wae lah ya. Ya jeung urang Nya. seblak sedengna atuh urang ngadahar seblak sedeng.